Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipikamemet ku urang sadayana. Ka para wargi mitra kaum dangu anu mikalandep kana dongeng Sunda, mangga tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng sareupna di Pajajaran teh lebet kana seri anu ka-72. Sakumaha anu kabandungan ku urang sadayana. Dina seri sateu acana hanca urang teh dugi ka masih nyarioseun eta Ginggi teh nya anu nuju ngobrol sareng Kangjeng Raja teh. Harita Ginggi bade pamitan. Tak kumaha lajengna ieu carita, mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana, mudah-mudahan ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-72. Ayeuna ku Ginggi kapanggih sababaraha jalma anu milu kasigeung ku caritaan Ginggi jeung sababaraha jalma anu bungah ku tindakan Ginggi. Iogas Citra jeung Raden Banyak Angga kaasup anu teu kasigeung tapi oge henteu bungah sababalikna Raden Purbajaya jeung sawatara perwira aya anu panuju kana sikep Ginggi. Ginggi cengkat jiga rek ninggalkeun ieu pasamuan. Ngajedog sia montong ingkah, cek raja. Ginggi diuk deui. Aing cantang tu ngagugu kana kahayang sia, tapi aing perlu nyaho pasaratan ti sia pikeun bahan tinimbangan, cek raja. Ginggi unggeuk bari sinembah hormat. Kaula nuhun kahiji, jisim kaula daek nerangkeun kajadian sabenerna anu nuju lumangsung di nagara. Namung syaratna salira Gusti kedah kersa ngarobih sikep sareng kawijakan. Eta penting pikeun ngarengsekeun guligahna Ambara Hayat, cek Ginggi. Kadua, anu kaduana sabda wiku paraloka. Salira kedah seuseg kepeul lega awur. Tenget sulung panyaweuyan, teu aspeureub leuleus usap, cek Ginggi. Memang salila ieu aing kumaha, cek raja. Salami ieu teu ngajalankeun papagon sagemlengna, salira ukur seuseg kepeul. Medit ka anu sakadahna dibere maweh dumeh teu taat ka salira. Sabalikna lega awur sagala dipasrahkeun ka anu tunduk kana cita-cita raja. Salira teu aspeureub tapi teu leuleus usap. Nya kudu kitu atuh, cek raja ngabantah sagala omongan Ginggi. Lamun aing sagala ngaladenan kahayang jalma tapi si jalma gawena ngan ngoleg ngajejeleh jeung ngahina aing, pira aku ku aing kalah dijamugakeun hirupna. Aing kudu teu aspeureub lamun aya jalma anu wangkelang teu taat kana pikukuh nagara, cek raja. Ginggi harita teh cicing. Ayeuna mah zaman kudu sagala teuas euy. Ukur raja anu boga hate wajah anu bakal bisa tahan tina sagala gangguan. Raja anu ti heula Prabu Ratu Dewata nyakolot aing cenah welas asih. Tara sirik pidik ka sasama, tara ganggu ka batur. Cek bapa aing satungtung urang teu ganggu ka batur, batur moal ganggu ka urang. Odol sero. Wadul, geuning salila bapa aing numpi di kabuyutan gawena ngagulang gaper kitab. Musuh ti luar dayeuh pakuan diobrot nage 2 kali. Jadi anggapna bapa aing letoy taya gadag, cek Prabu Ratu Sakti. Aing teu tarima. Balukar bapa aing sabar teuing musuh jadi camplak. Aing teu tarima sababaraha senapati Satya perlaya di medan laga.
ojorna lain di tempat jauh tapi di buruan imah sorangan. Tohaan sarendet, tohaan Ratu Sangiang, pringgawasi hiji-hijina senapati awewe, ojor di buruan imah sorangan. Jika anu heueuh gugur bumela kalemah cai, tapi nu pasti paehna hina sabab diobrot di lembur sorangan. Aing mah hayang jiga eyang sanjaya, batan dipaehan mending maehan, batan lembur diobrot mending ngobrot lembur batur. Cek Prabu Ratu Sakti hariguna turun naik bakat nyarita rada hohoak. Ginggi harita teh cicing. Aya keneh pasaratan sejen anu leuwih enteng pikeun dijalankeun, hei budak ngora. Cek Prabu Sakti deui. Aya Gusti, cek Ginggi asa diingetan. Naon? Bebaskeun Ki Darma tina tudingan ngabaruntak, omong Ginggi. Ngadengi ucapan Ginggi, Raja molotot reuas. Ulasan perwira pangawa raja oge molotot reuas. Neuleuh tindak tanduk sia anu teu boga tata ajen, ngadengi pamanggih-pamanggih sia soal pangaweruh tata negara. Di tadi oge aing geus teg ngarasa yen sia aya patalina jeung si Darma. Cek raja. Ki Darma teh guru jisim kaula, omong Ginggi. Prabu Ratu Sakti neuteub seukeut ka Ginggi. Tapi nu diteuteub malah malik neuteub hiji paripolah anu dina zaman harita mamungguh dianggap camplak jeung caluta. Rupina tos teu aya kaputusan penting di ieu tempat, jisim kaula sejak undur diri. Cek Ginggi pikeun kadua kali nak manehna cengkat. Teu bisa sangeunahna sia kaluar asup ka ieu tempat. Cangkalah ieu mangkeluk, cek raja. Tina 20 perwira baresan balamati raja, aya 12 anu harita keneh cengkatur sayaga eudek ngobrot ka Ginggi. Artina dalapanan anu ukur cicing, kajaba sila ajeg. Perwira anu 12 urang harita keneh ting arajeleng nyusul Ginggi anu geus luncat ka pakarangan. Ginggi geus apal baresan balamati raja sabenerna ukur hebat ngagunakeun taktik tempur pasukan. Tapi lain taktik ijen sesoranganan, ti heula manehna kungsi eleh ku jurus asu maliput. Ayeuna geus pangalaman kumaha carana meuraikeun kepunganana, tapi Ginggi teu nyaho. Nah ieu 12 perwira teh bakal ngagunakeun taktik tempur anu mana. 12 perwira kerajaan tibaresan 1000 balamati raja laluncatan nyusul-nyusul Ginggi anu geus miheulaan luncat kaluar ti bale paseban. Puluhan prajurit anu ngawal karaton Sri Bima milu ngepung Ginggi sanajan acan nyaho naon masalahna. Maraneh ulah milu ngepung, keun bae si Ginggi jadi urusan para perwira. Cek salah seorang perwira nyarek prajurit anu biasa ilu biung. Bisa jadi maneh nambah geus apal yen Ginggi lain lawaneun prajurit biasa. Di tengah pakarangan anu lega, Ginggi ditingker ke-12 prajurit anu lumpat nangurilingan awak Ginggi anu keur ngajega di tengah kalang. Deuh, geuningan angger we ngan rek ngagunakeun jurus asu maliput, cek hate Ginggi. Naon anu aslina jurus anu disebut asu maliput teh Ginggi henteu apal nya. Henteu apal teh apan taktik tempur atuning balasariwu ukur dibikeun sacara patatalepa ti guru ka murid. Geus kitu si murid ngaguruan deui, urang pajajaran eueuh nu maca langsung tina kitab pustaka ratuning balasariwu, sabab apanan dina abad salapan ge geus eueuh da disumputkeun ku Prabu Sanjaya di Gunung Sawal. Ngancek Pangira Ginggi mah ieu teh jurus anu niru-niru sabubuhan anjing keur ngepung begu.
Ti heula Ginggi kungsi eleh ku ieu jurus sabab anu ngagunakeun taktik tempur asumaliput teh jumlahna aya 50 urang perwira. Eta anu 50 dibagi tilu regu, regu kahiji 25 urang, nyieun kepungan dina ring tilu atawa pangtukangna, ring tengah atawa kepungan kadua aya di ring 2. Perwira anu pangjagona aya di ring hiji jumlahna 10-an. Tangtu anu kudu adu hareupan jeung Ginggi teh anu 10-an tapi anu pangjagona. Ku cara kieu musuh anu aya di tengah kepungan dipiharep bisa eleh bari teu loba ngorbankeun baladna. Lamun barisan ring kahiji teu kuat, kakara ring kadua anu muncul atawa ring katilu pangabisana rata-rata tapi jumlahna leuwih loba. Ayeuna anu ngepung dirina ukur 12 urang, hartina ukur salapis. Maranehanana ngepung-ngepung Ginggi bari muter ngurilingan awak Ginggi. Tiap sababaraha puteran aya saurang anu ngahembatkeun pakarang seukeut saperti gobang, tapi gerakanna ukur sakali. Sanggeus narajang sakali manehanana geus lumpat nguriling ngajauhan Ginggi. Malah sabot Ginggi eudeuk nakis atawa malik narajang manehanana geus dipapag ku panarajang anggota sejen, da anu narajang mimiti mah geus ngajauhan kitu jeung kitu we terus. Ayeuna Ginggi kakara apal yen kusabab jurus asumaliput ukur dipilampah ku 12 urang, atuh ieu jurus teh dicaruk jeung jurus cakrabihwa, niru-niru gerakan senjata cakra anu muter. Teangan mana huluna sabab newak orai mah kudu huluna. Ceki Dharma Bareto basakeur aya di ponclot Gunung Cakrabuana. Puguh Ginggi oge ayeuna teh keur neangan anu mana anu jadi lulugu ieu gerakan. Ginggi rada hese. Sabab acan manggihan anu mana anu jadi luluguna sabab teu kabireungeuh mere komando. Tapi da meureun anu jadi luluguna mah pasti anu gawena pangalusna yeuh, ceuk pikir Ginggi. Sabot nakis sababaraha panarajang. Kusabab mikirna kitu atuh maena oge kudu nitenan tiap gerakan masing-masing anggota regu. Carana ku ngimeutan gerakan panarajang tiap anggota regu teh. Memang 12 urang perwira teh pangabisana bisa disebutkeun rata-rata. Hartina kabeh oge aralus ngan sanajan kitu akhirna kanyahuan ku Ginggi saha anu pangalusna gerakanana. Ku Ginggi kapanggih aya hiji perwira anu pangkolotna meureun umur 50 tahunan. Kumisna kandau, janggotna rambai saret dada. Anu ngabedakeunana batur mamarakel pakarang seukeut, boh gobang, boh tumbak, boh trisula. Ari manehna mah teu nyekel teu jingjing, manehna sakali oge teu ngayakeun panarajangna naon, kajaba rutret ka para anggota regu sejena. Ku Ginggi terus dititenan ayeuna kapanggih yen saban panon ieu jalma ngagiler ka katuhu. Perwira nu aya di katuheunana gasik nyieunna panarajang. Lamun panonna ngagiler ka gerakan panarajang. Diitung ku Ginggi sanajan panon eta jalma ukur ngagiler ka katuhu atawa ka kenca, saha anu kudu narajang mah jiga anu keur diatur. Sabada anggota barisan narajang ku gobang, panarajang anu kadua ditugaskeun lain anu sarua nyekel gobang tapi anu ngagunakeun cameti. Ku cara kitu Ginggi bakal nampa rupa-rupa panarajang anu beda. Sanggeus Ginggi nampa panarajang gobang, Ginggi kudu mikir kumaha cara nakis panarajang cameti anu tungtungna seukeut jiga sabang sapaku.
sabada bisa nyinglar panarajang camati seukeut. Ginggi oge kudu ngayonan pakarang rupa gada eta jenis panarajang nya diatur ku gilar panon teh. Sanggeus apal kitu ayeuna Ginggi ukurek nyang hareupan perwira anu pangkolotna teh. Kitu sababna Ginggi awakna milu lulumpatan. Lumpatna kudu nuturkeun ka palebah mana si perwira kolot nyieun gerakan lumpat. Ginggi kudu lumpat milu nguriling. Nu penting manehna kudu nutur-nutur gerakan si perwira kolot teh. Ta sanggeus bisa pahareup-pahareup, punten sanggeus bisa papahareup, bari tetep lumpat ka gigir. Ginggi mimiti nyieun gerakan panarajang, manehna nyieun peupeuhan. Peureup buleudna nyodor ka hareup, saliwat jiga eudeup mepeg cukang irung. Si perwira kolot teu hayang tulang irungna ancur alatan dipepeg. Itu sababna bari tetep lumpat nyangigir manehna ngadengdekeun sirahna ka gigir. Tapi manehna nyieun gerakan kitu teh hartina bakal mopohokeun tempat kosong. Gerakan peureup katuhu Ginggi anu jiga rek mapeg cukang irung sabenerna ukur tipuan. Sabab panarajang anu asli mah nyaeta peureup leungeun kenca anu nyodok kana iga burung. Ngan bae panarajang Ginggi dirobah tina peureup buleud robah jadi gerakan serangan dorongan dampaleungeun. Hiu gedug des hop. Angan si perwira kolot teh karasa eungap hese ngapan awakna ge ngajoa ngacleng kaluareun barisan. Lamun bieu Ginggi teu ngarobah peureup jadi dampaleungeun anu meber, tulang iga si perwira kolot geus pasti bakal parotong alatan ditonjok. Sabalikna ari ku dampaleungeun mah ukur disurungkeun sina ngajengkang. Tapi balukarna luar biasa hebatna si perwira kolot teh ngajengkang kolea kedebut. Satu formasi barisan ge jadi kacau harita teh. Utamana para anggota barisan geus teu nampa komando deui. Hartina maranehna ayeuna mah ukur ngandalkeun gerakan anu tanpa komando. Nya sabisa-bisana we malah geus teu kapanggih jurus asu maliput jeung cakra bihwa teh. Ginggi hayang ngeureunkeun ieu pertempuran, hiji-hijina cara lain mateuhan 12 perwira anu keur disanghareupanana. Tapi manehna mah kalah ngablesat nyampeurkeun Prabu Ratu Sakti anu harita geus aya di pakarangan keur lalajo nu bitotama. Sarerea eueuh nu bisa nyarek sababnya nyaho-nyaho Ginggi geus aya di tukangeun awak Prabu Ratu Sakti. Lamun embung rajaan di Kaperlaya, sarerea kudu eureun ngakalakeun kaula, ceuk Ginggi. Sarerea ruruas Kiyogas Citra pias, pon kitu deui Raden Banyak Angga. Malah perwira anu dalapanan anu tadi teu reaksina naon, ayeuna mah kabireungeuh paroman beungeutna bararobah harita. Ngan bae Ginggi mah beuki apal saha bae jalma anu mihak ka raja, saha bae anu hianat ka raja, jeung saha bae anu ngarasa hariwang yen Ginggi nyieun kasalahan badag. Kiyogas Citra jeung Raden Banyak Angga kaasup anu tembong rasa hariwangna. Ginggi sanajan kumaha bae tuduhan ka Kidarma, tapi manehna mah teu kungsi boga niat ngalakalakeun raja. Lepaskeun Ginggi Kangjeng Prabu teh. Sia ulah ngotoran perjuangan guru sia. Cek
Yoga Citra Hariwang risi meureun Ginggi kalepasan ngakalakeun ka raja. Ginggi harita teh apal kana paripolah guruna. Sanajan sakumaha dipika ijit ku raja, sanajan dituding geus baruntak ka nagara, sanajan geus dibaberi eudeup dikaniaya ku sariwu baresan bala mati raja, tapi henteu kapikiran uki Darma yen eudeup maihan raja komo eudeup ngabaruntak mah. Jadi lamun ayeuna maneh nanyieun polah kasar teu hormat ka raja, tangtu Ki Darma moal resepeun. Ongkoda aing ge teu hayang teuing maihan raja, aing mah hayang neuleuh saha-saha bae di ieu tempat anu baroga kahayang sejen dina makieuhkeun nagara. Ceuk pikir Ginggi bari rada ngaanggangan tina awak Sang Prabu. Montong dilepaskeun Ginggi. Kadenge Raden Purbajaya ngagorowok tarik. Kitu nate bari awakna ngabelesat ka hareup eudeup ngarah-ngarah nyawa Prabu Ratu Sakti. Sanggeus deukeut sapasang dampaleungeun Raden Purbajaya disurungkeun ka hareup. Ginggi reuah sabab ieu teh serangan tanaga jero anu rek dipake meupeuh harigu raja. Tujuanna jelas eudeup maihan. Mireungeuh ieu gerakan Ginggi embung kapiheulaan awak Sang Prabu ku Ginggi disurungkeun ka gigir, tur sanggeus kitu manehanana nyurungkeun dampaleungeun katuhu pikeun nahan panarajang Raden Purbajaya. Dua tanaga badag diadu di tengah-tengah. Hiu! Hebat! Beledag! Kadenge sorang ngabeledag. Mun ayeuna meureun jiga sora pepetasan sagede cangkir anu disundut, kitu nate bari kaluar seuneu anu kacida. Bareng jeung sora anu ngabeledag, awak Raden Purbajaya ngajol ka tukang, geus kitu awakna ngagedebut kana taneuh jeung sirahna neundeut pisan. Awak Raden Purbajaya henteu deuk cengkat deui, malah jiga anu teu oyag-oyag. Tapi welas-welas prajurit geus ngajleng rajleng sapakarang-sapakarangna, kabehanana muru awak Raden Purbajaya rek ngakalakeun nyawana. Eureun! Eureun! Ginggi ngaluarkeun sora anu tarik kacida. Ku tarik-tarikna sakumna prajurit harita keneh ngalungkeun pakarangna masing-masing. Sabab sapasang leungeuna kalah dipake mepeukan ceulikna kenca katuhu bakat ku tarik-tarikna sora Ginggi. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, cag urang rehat heula sakedapnya. Kurang ka sadayana para wargi mitra kaum dangu anu kalandep kana dongeng Sunda anu dina dangat ayeuna masih manco dina channel dongeng Sunda mangga khususna dongeng Sunda sareupna di Pajajaran dina dangat ayeuna. Aturan mudah-mudahan dina dangat ayeuna para wargi mitra kaum dangu anu kalandep kana dongeng Sunda nuju dina kaayaan sehat walafiat. Oke, khususna ka para wargi mitra kaum dangu, kaum muslimin wal muslimat anu nuju ngalaksanakeun ibadah saum dina dintenan anu kahiji dina dinten ayeuna. Mudah-mudahan para wargi mitra kaum dangu sadayana mikalandepkan dongeng nuju ngajalankeun saum. Saum urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala saluruh amal ibadah tarawihna tadarusna sareng nu sanesna amal jariyahna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aturan ka ya Rizkia uli jeung ngadangukeun di Cikarangnya. Ge ka Padede Juanda uli jeung ngadangukeun ka Abah Dodi kumaha damang Abah Dodi uli jeung ngadangukeun Mamah El Hatman. Jeung ka Sancai Damai ASR Channel oge ka Pak Egi Rugina Bakti uli jeung ngadangukeun.
Nenek Yani kumaha damang kumaha saumna nenek. Pak Rohendi oke di Kudus jeung saum wae ya Pak ini Ade. Ibu Dokter Yulinda Belia uli jeung ngadangukeun mudah-mudahan sehat. Teh Harita RC di Cimahi, Kang Edrus kumaha damang di Kuningan. Oge ka Teh Lela Sukaesi, Pak Yayan Sopian, di ada Ramang wae di Bandung. Lajeng ka Pak Yusufnya di Cimahi, ada orang Cimahi sadayana. Mudah-mudahan sarehat dina dangat ayeuna. Oge ka Teh Enji ya di Pandeglang Banten. Lujeng saum Teh Enji. Ka Bapak Won, ka Teh Hentin Kartini di Buah Batu, ka Kang Setia Budi, Pak Ayep Karsim di Cimenyan, kumaha damang, Teh Linda Imut, Teh Tami Malihah, Mamah Gina, kumaha damang Mamah Gina. Nah, mudah-mudahan sarehatnya Teh Esther Adelaide, Pak Prabu Arjuna, oge ka Sobat Adi, jeung ngadangukeun. Pak Kanu kumaha damang, Pak Kanu nu ngalalana ieu. Jeung ngadangukeun Pak Endang Awaludin, Pak Juragan Tahu di Jambi, oge ka Pak Agus Romantri jeung saum we sadayana. Saraum sadayana dina dangat ayeuna. Anu sanesna mah dikumkeun we nya ka sadayana anu masih keneh ngadangukeun dongeng, mudah-mudahan sakali deui ieu dongeng teh katampi kalayan kabingahan. Oge janten landong pangbaberah kana manah urang sami-sami ngabuburit we nya ngadangukeun dongeng atanapi ngantosan buka, ngantosan waktosna saur jeung ngalaksanakeun ibadah saum we. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga urang sami-sami teraskeun ieu dongeng sadutna di Pajajaran dina seri anu ka 72 dina dikenawi. Jigana kaloloba anu aya oge teu satuju lamun Raden Purbajaya dikarepuk harita keneh sabab perlu dipariksa naon sabab musababna manehanana luas eudeuh maehan raja ngan bae ari para perwira anu satia ka raja mah tetep marentahkeun sangkan Raden Purbajaya dipaehan harita keneh anu ginggi nangenan teh para perwira anu geus bilu kaki Banaspati sarua papada marentahkeun sangkan Raden Purbajaya diperenan nyawana. Boh Ki Yogas Citra, boh Raden Banyak Angga beungeutna parias. Ginggi ngamaklum kusabab pikeun Ki Yogas Citra jeung Raden Banyak Angga mah Raden Purbajaya teh kapercayaan utama. Sabot kaayaan keur kacau kitu Ginggi ngablesat heulaan ngamankeun Raden Purbajaya. Awak ieu jajaka geuwat dirawu geus kitu blesat dibawa ingkah ti dinya. Sababaraha perwira karajaan papaheula marentah sangkan Ginggi diberi. Ngan bae anu rek ngudag dihalangan ku sabubuhan jalma malah akhirna aya kajadian begalan pati sagala. Ginggi henteu apal anu ngahalang-halang sangkan manehna ulah diganggu teh eta kelompok di mana teu loba teuing dipikiran sabab manehna hayang geuh. Ginggi lumpat apeng-apengan ku sakedet netra oge geus jauh pisan ti lingkungan karaton. Asup ka tempat nu itu tuh ceuk Raden Purbajaya bari ngeh nahan ka nyeri. Aya getih anu ngucur palebah sirahna meureun tadi basa ti geledug teh. Ginggi mawa awak Raden Purbajaya ka hiji bangunan jiga tempat pamujaan. Ngan basa geus aya di jero nu katempo mah ukur hiji batu satangtung anu ditulis ku jajaran aksara salapan baris. Basa Ginggi maca eta teh berendelan aksara nu nerangkeun hebatna pamarentahan zaman Sri Baduga Maharaja.
ditulis ku Surawisesa salaku raja kadua Pajajaran. Loba kekembangan Amalayah dihandapeun batu anu aya tulisan. Ukur nandakeun yen saban waktu loba jalma nyekar ka eta tempat. Aduh, turunkeun di dieu kaula. Turunkeun. Cek sora Raden Purbajaya beuki kadenge haloan harita. Ginggi ngecagkeun awak Raden Purbajaya sina ngagoler dina tanu. Kaula hayang paeh di dieu. Cek Raden Purbajaya. Ginggi neuteuk beungeut Raden Purbajaya anu ceuleuyeuk. Sapasang sorot panonna geus eueuh cahayaan. Kunaon Raden? Keukeuh hayang maihan raja? Cek Ginggi. Kusabab Andika embung maihan raja Ginggi. Jisim kaulah teu gaduh kapentingan maihan raja. Ki Guru Dharma teu marentahkeun kitu. Sok komo diembohan ku hayang ngarebut kakawasaan mah. Tembal Ginggi. Raden Purbajaya kadenge hahargungan nahan kanyeri. Polah Andika ungguh mawa bingung keur kaula mah Ginggi. Sabenerna Ari Andika aya di pihak mana? Henteu di pihak mana-mana, sawangsulna Ari Salira aya di pihak mana? Ginggi malik tumanya harita teh. Kaula waktosna para wargi mitra kaudang sadayana parantos saeb. Cag urang tunda heula ieu dongeng sarupna di Pajajaran dina seri anu ka-72 dina dengat ayeuna. Rupina sakitu nu tiasa kapihatur, hapunten nu kasuhun, wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.